Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Masya Allah. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazil, bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kadeung. Dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep. Disebut indra ke-6. Padahal 7. Geus maca Quran teh aya 7 lapis rahasia. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta. Teu karasa. Geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam. Maca Quran biasa bae tapi teu karasa. Kok bisa 7 juz, 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam. Nu macana ge kaget. Aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong. Makna mana Al-Qur'an seakan-akan ngomong, seakan-akan ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu. Baca kula sekian engke bakal anu, baca kula sekian engke bakal. Rahasiana teh eta. Bu, Masya Allah karim. Taro malayarahun nazil. Eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge. Ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge. Ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe. Ya Allah. Ieulah qulubul asyiqin. Urang ngadenge make celi. Ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah, naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang. Urang ngadenge naon we Allah nyaho. Teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya. Nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Deuk kumaha? Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere beretah sekian persen wa ana qasim. Beretah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim. Urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti iya ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat. Mangga. Ulah aya kasus kasisi lempeng. Allah. Hiji be tujuan teh Allah. Geus ke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna. Diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu. Diajak kurang raramean moal beusi kaganggu aing deuk ka Allah beusi salah. Iya tuh ige masalah iya ente besi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui gelis henteu. Tolol aya gelis henteu. Mandek geus di dinya. Henteu ente sadeu ka Allah.
bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid bertorikoh. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi dek tapa diri abdi teh lantaran dek ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi dek ditapakeun ceuli abdi dek ditapakeun irung abdi dek ditapakeun sungut abdi dek ditapakeun leungeun abdi dek ditapakeun suku abdi dek ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti. Sejak tuh ku urang itu di sejak mah moal bisa disejak gara-gara baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyikina laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan. Mata hati, mata telinga, telinga hati. Mata hidung, hidung hati. Mata sungut, sungut hati. Mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Mukasyafa ngaranna taro mala yarahun nazir, bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kadeu. Diberi nilai rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep. Disebut indra ke-6. Padahal ada 7. Geus maca Quran teh aya 7 lapis rahasia. Di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadina Al-Qur'an. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta. Teu karasa. Geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam, maca Quran biasa bae tapi teu karasa. Kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam. Nu macana ge kaget. Aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong. Makna mana Al-Quran seakan-akan ngomong, seakan-akan. Iya ka anu, iya ka anu, iya ka anu, iya ka anu, iya ka anu. Baca kula sekian, engke bakal anu. Baca kula sekian, engke bakal. Rahasiana teh eta. Bu, Masya Allah karim. Taro malayarahun nazir. Eta keur carita neuleuh. Ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge. Ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge. Ngambe sakumaha nu teu kaambeun kudu sok ngararambe. Ya Allah. Ieulah qulubul asyikin. Urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang. Urang ngadenge naon we Allah nyaho. Teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya. Nu mantak Allah nyaut lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Deuk kumaha? Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng
engke Allah bakal mere beretah sekian persen wa ana qasim. Beretah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim. Urang lamun geus jaritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat. Mangga. Anu mantak henteu bisa kitu kumaha? Kabang baluhan ku karesep. Di bang baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang. Nafsu ngaranna. Kangjeng bisa hiber teh. Abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah. Cek Gusti Allah Muhammad hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas, hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda, sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun. Henteu Gusti sapira di dunia moal lila abdi saeutik ge teu terbersit hayang jeung resep kana dunia abdi mah resep teh ma indak. Hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat. Tah lamun urang geus kos kitu, ditamili Haji Pendi, ieu hayang mobil apa hayang ma indallah? Mobil heula. Cek Haji Pendi engke ma indallah. Lain jalakan bodoh. Sapira mobil atuh capek, kudu dikumbah, kudu dibensinan, kudu diolian. Atuh banding ma indallah. Jeh. Nah eta lamun urang hayang ma indallah. Ditawaran mobil, ieu mah mobil BMW, teu Gusti. Lexus, teu Gusti. RR, naon emang RR? Rolls Royce. Teu Gusti abdi mah kapal udara. Teu Gusti, teu bisa nyetirna. Hese abdi bagas abdi mah nu aya di Gusti bae. Bener dia bener Gusti teh aya ngabdi mah coba dikiriman aya nu mere ieu mah Jependi ieu teh aya geus janji ka Gusti Allah embung abdi mah kos kitu eta mobil naon eta Avanza Avanza mah teh hayang aya deui menang seminggu kijang eta kijang ajar kan baru duit hayang teu henteu geus janji ka Gusti bere Fortuner. Aduh, maji hayang. Ya tuh ai milik-milik teh mah tenden tadi mulai tah. Mulai geus robah. Nah, encan Lexus karek Fortuner. Eta geus kabang baluhan moal bisa. Tapi lamun datang ka pasar, teu, kijang, teu, Fortuner, teu, Lexus, teu, babe, teu. Mulai urang Karawang anu bulit anu didoakeun waduh Gusti asal aya liangan bae geus acak-acakan henteu ya bagas pokona mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji bae Allah sakumaha Nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten bae deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten dideukeutkeun ngalengkah plek geus aya deui Masya Allah di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun set Cirebon deket lengkah di Cirebon hayang ka mana maneh bejana Bali rame hai sialah laonan jeung hayang ka Bali sagala wah teu beres onte abdi mah ka Bali gerek dakwah bule-bule supaya maca syahadat bohong sih kan tak iyalah atuh babari disebut dibere ilmu poi nah ini kumaha coba ayo babari ya Allah ngomong mah babari
coba ge nafsu urang kahayang urang ulah ditotalkeun disederhanakeun bae mulai ngeunaheun ge disederhanakeun ulah ditotalkeun encan wani total mah sederhana bae ge geus bakal nikmat ibadah. Nah, kuari urang fokuskeun sakumaha urang fokus deuk ka Mekah. Made deuk ka mana? Ka Mekah. Unggal jelema ngomong deuk ka Mekah. Daftarna geus tinggal berangkat doang. Tanda persiapanana geus aya tas tinggal ngajingjing doang. Berarti bener deuk ka Mekahna. Kuari mantak naon deuk ka Allah. Fokuskeun sakumaha urang deuk ka Mekah. Ulah aya kasus kasih lempeng. Allah. Hiji tujuan teh Allah. Geus ke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna. Diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu. Diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing deuk ka Allah beusi salah. Ieu atuh ige masalah ieu henteu beusi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui geulis henteu. Tolol aya geulis henteu. Mandek geus di dinya. Henteu sadeuk ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deuk ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah-lengkah beusi kaganggu ka Gusti. Seja atuh ku urang aya teh diseja moal bisa diseja gerege baik sagala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas 4 gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk, 2 dunia, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti. Abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti. Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti. Abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti. Deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti. Paehan awak urang heula sakumaha aslina. Lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu. Paehkeun heula ge raja aslina mah urang paeh. Sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat. Maka memeh roh urang dikaluarkeun, paehkeun heula ana kata kerenna. Panakeun heula ulah diaku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah. Denge urang ulah diaku ieu teh denge Allah, ambe urang ulah diaku ieu teh ambe Allah. Omong urang teh ulah diaku nu urang nu Allah. Kabeh nu Allah nu urang na mah eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus diakukeun langsung ka Allah. Setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah, urang fana. Ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber. Geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah. Ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur. Bakal aya ceelian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur. Bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur. Bakal ngarawecong ngomong ilham. Ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca. Bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu
bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweung buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula digambarkeun model hewan anu sukuna opat beungeutna beungeut awewe aya jangjangan digambarkeun anak kudu di kaca Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun naon eta makna beungeut naon eta makna jangjang naon eta makna buntut naon eta makna awakna nu mantak digambarkeun ngan putih kemudian awe geulis kemudian dina kaca eta teh kudu dijabarkeun kulantaran kabelah dina eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok model kitu atuh diharam-haramkeun masa borokos kitu masalah ahli syariat mah ngaharam-haramkeun masalah padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran kudu dijelaskeun wali hakikat henteu salah kan unggal imah aya kabelah dina mah digambarna lain di kaca di kertas kabelana nama digambarna awewe nu geulis teh senyum teh urang Karawang atuh haram teh mana aya khusus kudu dina kaca gambarna ge kudu putih wajah wanita anu geulis jangjang eta kudu dimaknaan jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa gambaran naon eta gambaran di alam itu gambaran di alam di itu kaget gabi ditekeun ka buruk teh cek bahasa urang cek bahasa ahli hakikat tina barkun teh ngagenyai kilat geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk kilat eta teh nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping sentianana bitis buruk sentianana buntut sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun nah lantaran hese ngajelaskeun anak lantaran nu ahli hakikat kuari mah ahli syariat ulah teu salah ngaulahkeun geus sebab teu ngarti ketika engke aya nu kaharti nu ngajelaskeun anak engke ge ahli syariat mah eleh ieu sakumaha tadi balangkeun batu tolol ahli syariat ngeri atuh dibalangkeun kitu tapi lamun ahli hakikat lah Allah Haji Pendi mah asal ditajung Allah wuih Haji Pendi eta aya sangu Allah Kori sok Allahan baik Masya Allah aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah baik kakagana Noel Allah Masya Allah dia dibuka aju dipeluk Allah hafizul Quran hafizul gitu begitu salakina meluk irfa naik baik tuh ahli qiraat bakos gitu biasa di irfa sotak ya malaid irfa mau diteruskan ya baik 17 tahun ke atas ya biajatin tatiru bigairesin bisa hiber kanyawan bisa hiberna kangjeng Nabi Khadir alaihi salam hiberannya nama asal Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung kangjeng Nabi Ilyas asar poe Jumat aya di Madinah setiap Jumat sapopoena aya kangjeng Nabi Khidir jeung kangjeng Nabi Ilyas unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya kangjeng Nabi Khadir. Yehe, badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya kangjeng Nabi Khadir. Ke kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Beureum.
berem teu terlalu berem, semu berem. Eta asal engke asal aya nu maotas beberem geus peluk. Ila Kangjeng Nabi hadir Jumat di Mekah, asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah, salila Arfahnya di Arfah. Kitu bae. Engke nyana silih cukur, uga tahu Kangjeng Nabi hadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hiberan terus bae ku ari ge lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi hadir. Na kalam tazal dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi hadir. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu uktubina fi jamuri kulliha waratina kamauhin. Terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam geus sia aju ngawirid eta aju sia maka panggih jeung hidir henteu emang aya cenah di lembur gua ada hidir tah teu kudu wiridan hidir eta mah inna kalam ya kari. Nah, eta wiridan paran mun kurang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi hadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu tu fina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati. Aja. Nah, eta wiridan Kangjeng Nabi hadir, janji sajelma nu ngawirid eta kula bakal santeu-henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta endek sakarat mah kuring hadir. Eta lah keuntunganana, masyaallah karim. Geus dibantu ku Kangjeng Nabi hadir, kejar datang. Malaikat kan isinin Kangjeng Nabi hadir. Isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah punten ya Nabi Allah hadir ieu teh tugas abdi mangga setan teu daraek setan karari sia aja setan goblok jasa setan teh waduh barang belah dituna aya di nu sakarat fendi ngaret nah ini enggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wau kan jeung ahli-ahli Allah. Nah, timbul. Waduh, jana ge ayaan sakiana teh. Panas, awakna panas. Horeng susuk. Lah iyalah. Madak urang lamun hayang gampangnya jenggangnya de cara Habib Umar, cara Habib Ali. Nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad, baheula teh aya kiai di Tangerang. Kemudian hayang gampangnya jeung Kangjeng Nabi Qadir minta ke Habib Ahmad. Hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi yang kula mah teu kudu kitu. Itu guan, oyag geus berklek aya turu. Dan mantak bising ke peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan. Eta. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi hadir di hiji tempat pelukan nya set beres kapanggih geus ke ngobrol tadi siapa tadi itu hadir masyaallah nya hayang kapanggih dia mantap kamari serinya serta zarah ka luar Batang saha coba luar Batang ulah bejaan saha ulah di bejaan ieu sia teh bae nyaho henteu. Coba hayu, teh bal jawabannya nama Batang bae. Mah jok mireung nya mah kadu kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula. Tuh, ngaharewos teh menang ngaharewos. Nah, bohong, teu percaya aing mah nyana nyaho. Nya aya kapagi terus bae ugal bal zarah. Hayang minta petunjuk tentang Jakarta. Masya Allah nyana begitu zarah pelukan set peluk kabeh kan ajar jelema biasa bae beres zarah nyana ngomong tadi waktu baru datang dan saya pelukan tahu nggak itu siapa itu hadir ya lamun urang nyaho Kangjeng Nabi hadir kan urang sering ada mah sering
geus bari bejakeun nu saja di mana-mana nama sering bae eta kan geus bisa jambung mantak lain lalagaan Habib Lutfi mah eta inget ka Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir selalu aya wiridanana tek diundang mun cerak kondangan atuh kos urang wae ngundang si eta halo ya oke ya pengkolan ya sip langsung atuh geus pengkolan mana urang teu nyaho rahasianya atuh mah nah iyalah seperti kos gitu harti dah kuat atuh hiberan wali Allah kulubun jakang Nabi Khadir ge nabi atuh makhluk Allah cuman kulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirin diaji hatin tatiru bil gairis luhur teh ingkangnya Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin ari eta Syekh Abdul Karim ari eta Syekh Asnawi Caringin ari eta geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Syarif Hidayatullah ari eta Syekh Maulana Yusuf ari eta Syekh Ja'far Shadiq ari eta Pamijahan tuh kalau di Bejahan cuma siapa Pamijahan ayo tuh poho kan oh nya nama kayak saja Pamijahan kayak saja oh caknya nah Syekh jadi itu tuh jadi pohon bae kayak sagara nah lamun ka mantan mah nya mah teu poho-poho nah iyalah ahli-ahli Allah nyata-nyata tah mah qulubul asyikin laha uyun lamun tadi jelema-jelema ahli Allah nu geus leupas tina dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali berendek moal urang tanya diri urang endek moal ayo lepaskeun tah karesep dunia lepaskeun tah makhluk-makhluk lepaskeun tah nafsu lepaskeun tah setan-setan setan mah leupas sorangan engke asal urang geus eta bae setan teh leupas sorangan bakal isin setan kan teu wani lamun urang loba zikir bae setan teu wani di sisi bae kieu dina ngaji ge nyana teh ngadeuketan jelema saja nundutan ada setanan ada kos gitulah ikeur carita qulubul asyikin laha uyun horenganan rahasiana ulah kabeung berat ku karesep berarti fana paeh teh ngaranna awak kurang aslina paehan memeh roh keluar bakal bisa hiber sebab berat sote ku karesep awak ketika awak geus paeh atuh hiber roh jeung teu paeh roh mah teu nundutan roh mah jeung teu sare anu sare mah mata ieu nundutan mah mata ieu roh teu pernah nundutan mata Kangjeng Nabi mah lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa mataza abasran fi maza zamani minu dawa abu falam ahmama waqaat babatun abad dan selanjutnya lam yatalim qatuto teu pernah ngimpi ciciren balik Kangjeng Nabi mahtara dan lain-lain sebagainya jadi lamun urang masih kana nundutan aya nafsuan mun masih kana urang sare aya nafsuan ketika geus eueun nafsu atun roh mah teu pernah sare mantap ketika urang sare roh keluar teu betah cak roh teh teu betah ngalayan roh kapanggihlah jeung solihin kapanggihlah jeung aulia Allah kapanggihlah belah ditu jeung Kangjeng Nabi sebab nyana keur sare sebab ieu sare teh kan dititah atikul ladzi hakin haqqah geus kulantaran sare nyana teu betah keluar set kapanggihlah mantap Kaji Pendi osok aya dongeng bodoh ngimpi diudag-udag anjing sakana aduh, haju naik cek jalan teh aku ke tangkal kayu. Sieun saya anjing. Haju anjing geus eueuh turu naeng ki wer ki oreng ngompol. Osok asli gareta ngimpi ki mah ngompol. Fahad tayar yaqulu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Tawi kilaiki iku fikih hadis. Hiji masyru'iyatu shalah 'alal maitati. Tawi kang awal iku den syarat ada lain. Terus. Ayeuna naon? Utawi kang kabing
awal iku jawazul halafi walange sumpah birun istihlafin kalawan ngaranana amri sumpah litakidil amri waki karena ngukuhakan perkara kang tuniba menang sumpah tanpa dipenta deui lamun benernya ho untuk nguatan perkara anu terjadi langsung tandang tanpa dipenta heula abe selesai permasalahan Wikang kaping done jawazu sholahiku nange nyolati ala janazati fil masjid ingat jenazah ing dalam masjid menang nyolatin mayit di masjid padahal bangke maupun aya bangke reungit ge kudu dikaluarkeun di masjid geus aya bangke bangsat eta cek orang Melayu cek orang Matumbila bangsat eta nu mentek dijuluki bangsat lantaran mun nyocot tilok bebeja entek bangsat kurangnya lamun aya naon bangsat sia jadi berarti tumbila sia Wabihilan kalawan jawadu sholah gola syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad wa karaha walikalan ngamakruh kendalika imang kono sholah alal jenazah fil masjid sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik ilmasyuri anhu ing dalam kaul kang masyhur anhu saking Abu Hanifah lan Malik Stadalalan amri ngadalilan ya Abu Hanifah lan Malik bihadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah entak dingenaheun urang lamun bisa maca kitab ngobrol teh kudu jeung sasah jeung kitab bae ngobrol teh nyaho urang informasi mondok mantek itu sadaria abe bisa ngobrol jeung kitab ngeuneuh gara ngobrol jeung kitab mah sabaris gajuh bae teu betah ngobrol jeung kitab mah sasaha ge nu betah tapi lamun ngobrol jeung nu biwirna bareng masyaallah poho kadahar poho kang inu mujianana mah tetep bae jeung urang berbes mareudang man sholla ala janazatin bil masjidi utawi sapa wong kunyolati yasin meninggal jenazah ing dalam masjid fala syai'a lahu maka ora sawiji kumawjud lahu kadue man kitulah cenah wa isnaduhu dhaifun lan utawi isnad hadis iku kang dhaif cuman isnadna eta dhaif liana fihi salihun kena zadone iku tetep ing dalam hadis apaki soleh eta maula dawamah yang dadi peperdekaan dawamah kamana soalaihi Ahmadu kaya barang kang nasu ing atas mazhab Imam Ahmad soleh nu status maula dawamah untuk bisa dipertanggungjawabkeun ucapan anak setiap hadis tu keluar di anjeunna eta dhaif sebab kurang jujur jelemana itulah ceritaan hadis orang yang munaya informasi teh adalah jelemana woi diciku pae jelema gelis jasa teh adalah jelemana nu nyaritana potongan kumaha namun memang bener potongan nu jujur nu adil jeung nu nyaho kagelis deui ukuran gelisnya nada kos kumaha lantaran aya jelema asal lenggik wae gelis cekna jenteng hidung deh eta teh ulah dipercaya kos itu atau jelema tukang kawin na teh nyawon ka gelis sepenting mah liangan deui nya beres tukang kawin mah nu jreg pamajikanana nyana opat urang hiji atuh menangan urang aduh menang loba doang jang naon tuh kalau gitu ribet lah pokoknya
maning nu hiji tapi ngetrik, masya Allah. Wa qad shalla Umaru ala Abi Bakrin bil masjid lan tebenyalati sapa Sayyidina Umar ing atas Abu Bakar ing dalam masjid wa shalla sahibun ala Umar fil masjid lan nyolati sabaki sahib ing atas Sayyidina Umar ing dalam masjid ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pupus nyalatin Sayyidina Umar di masjid. Ika Sayyidina Umar pupus disolatin ku para sahabat diantara anu bertindak selaku imam adalah Suhaib di masjid Zarwa baik. Oh masalah gitu. An Abdurrahman wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi darubnil farid lan ikut tetap gadu Allahu ta'ala Tuhan ki ibnil faridi radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu safa Allah anhu saking ibnil farid hayasu yaqulu sekira ngucap ya ibnil farid ing lafaz wala takum mimman tayasathu durusuhu bi'aithu istaqallat aqluhu astanafarat fa'ulun mafailun fa'ulun mafailun fa'ulun mafailun fa'ulun mafailun. Jadi kiai ge sok nyanyi ngan nyanyina aya aturanana make not balok. Aya paranti-paranti nah tuh. Urang lamun endek ngalagu make bahar-bahar naon. Nah. Mantek lamun aya jelema nyanyi keluar betina baharna model mulu dan suka nyahoan. Padahal tola al-badru alaina badrun macana cik ahli sihir mah orang ngomongnya badrun aya alif laman tanya lamun orang nanti ahli bahar mah pasti macana tola al-badru alaina tapi kali bahar mulai Wala'al badrun ala. Oh, itu mana kengar raji siatu. Yusua. Tegak jibat. Insyaallah ngeunaheun urang boga patokan-patokan ana. Sebab asyiru fi batin syair siiran mah kumaha beuteung nu nyairkeun bae. Kumaha oma irama bae. Begadang jangan begadang tuh kumanya apa? Aduh, Gusti Allah nah kumana nyena siran matu. Jadi turutan ku urang atuh moal beres. Ye. Fasama warana qilmun yaduquan madariki goyatil uquli salima. Bisa disundakeun teh bahar Paulun mafailun Paulun mafailun Haji Pendi tama. Aduh ayah mendak Haji Pendi sok salahan teh dukanya hoan. Ya aya notna di dinya na salah teh budak teh kajian ku kumaha aja menang niru doang. Aduh aya Paulun mafailun oleng nang. Aduh aing mah ngabibita siapa bukan saya teh ngaji gitu maksudna. Nah, aing ngaji mah saya oh berarti Sunda ge akur sini.
Tuh. Wala takulan ngajaan sirami maniku tetap saking wong baya satu kang nyenangkeun ing mandurusuhu apa pirang-pirang darasana nekman Yesus takolat kalawan sakiran nungalani aku akal eman lastana farot lan narima minta ya akalu Kasama bagai ku tetap ing dalam kene-kene bangunan istakolat aklu wasana farot waro anakling dalam zaburin nakling ngali ilmu nutawi ilmu yaduku kang ngetrok-ngetrok ilmunan madariki goyatil ukuli salima saking pirang-pirang kon nemu ing sakehe katoging pirang-pirang akal kang salamet Kagadala goedahu minni wa anni aghadahu wa nafsi kanat min ata'in mumaddadah Manadala goedahu nampak sirahun ilmu saking isun wa anilan saking isun aghadahu ngalap sirahun ilmu nafsi lan utawi awak ingsun kana atiku ya nafsi mumaddatan iku mumaddatan iku kang den dawakeun minabain saking pawewe wa idza tanazat lan tatkala manggon sira ila alimil hikmati maring wong kang weruh ing ilmu hikmah wa huwa alimu tasri lan utaya alimul hikmah iku wong kang weruh ing nyarakeun wajadda maka bakal nemu sira azurupa ing pirang-pirang wawadan mutafawiyatan ingkang nerima beda-beda pisaropi wal uluwi ing dalam mulia lan luhuri ala hasabi mazruf fatihah ing atas yang hitung-hitung sakeekang dan wadahan dening zuruf asbahan kana tau azimatan wa azminatan wa amkinatan iku pirang-pirang raga iku pirang-pirang jisim kana tanaya zuruf atau pirang-pirang masa atau pirang-pirang bangunan fal asbahu ta'zumu maka utawi pirang-pirang jasad atau raga iku agung ya asbah bil arwah kalawan mulia pirang-pirang ruh fa in kana ruh maka lamun ana apa ruhe iku arifan ta'rifatan billah kang weruhing Allah muka sifatan li asrari atur kang ngabuka kang kabuka kadua pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladzi tawalaiha aziman syarifan maka ana apa badan kang awangku ya badan alaiha ing atase ruh iku kang agung tur kang mulia yuktabasu minu kang denalap minu saking badan ubalan waru pirang-pirang cahaya wal asrarulan pirang-pirang rahasia itabarraku bihi ayan wa mayitan landan gayalak barakah bihi kalawan apa bihi kalawan badan ayan wa mayitan jadi arah urip lan arah mati wa yazdahi munazu ala qabrihi lan dadasakan sapa manusia ing atase kuburan ane badan ayustas wa biturabihi lan den arah waras apa kalawan lebune badan urang ngabahas masalah wali. Ternyata orang muneangan ulah waka kana wali perjalanana baehelanan asa can manggih asa can saumur buleud hulu urang kuari jelema anu niti kana perjalanan wali Allah
Lantaran atuh kudu pepegatan jeung kalazatan dunia. Di mana orang hayang jadi wali Allah otomatis kudu aya pembimbing anu ngarahkeun urang step by step, satu tahap demi tahap lain terus sehingga orang datang ka dunia maksud ialah wusul ilallah. Di tahap awal kudu kumaha, tahap kedua kudu kumaha, tahap katilu kudu kumaha. Ialah nu hese teh pembimbing disebutna guru mursyid. Ngarahkeun urang kieu. Kitu bae heula yang maneh teh kitu bae heula. Mun babacaan eta bae heula. Mun tingkah kudu kieu tergantung ke guru na mereka eta murid. Sebab guru mursyid banyahoun si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, berena ieu heula. Aya kahayang ieu teh budak teh menuju Allah ngan moal kuat ieu heula. Ke ieu heula tuh. Kitu teh nu nyahoun persis pos ngaji bae, amil heula bae. Jurumiyah heula karak naik ke sorop, naik ke alpiyah. Kitu teh sarua bae dina ilmu batin ge kitu bae. Itu ngaji ujug-ujug ka Fathul Muin bae teh ngaji sapina heula waduh watu hararese ngodiah-ngodiahkeun. Urang langsung ka SMA bae nyakolakeun anak henteu di TK heula moal beres bantut kajian kumaha ge. Bantut teh ya lamun dina sangu mah deres, tapi lamun dina hui bantut atuh geus anggeus tah geus. Ujianna lain nyana bae nu ngarasakeun sakelilingnya bakal nutupan irung kabehan. Gara-gara bantut. Ieu ge ngadidik wali bantut atuh irung ditutupan. Di lain-lain ialah urusan rohani. Leuwih berat tibatan urusan jasmani, urusan rohani mah. Sebab gaib. Allah Maha gaib, nu nganyahokeun ge nu gaib deui. Wari kieu. Ieu urang ieu datang ka dieu saha nu nitah eueuh nu nitah. Jasana jan dititahan ge ku pamajikan embung bae. Jasana jan dititahan ge ku kiai embung bae. Kiai nage anu encan manu encan katarik atau henteu bae. Ta eta teh urusan rohani. Nyelecep ka jero hate. Ta eta mah guruna tah nu kos kitu mah tah. Ta nu disebut ilham teh kos kitu. Mun hayang nyaho. Urang keur ngalamun bae itu si jelema abring-abring yang dek ka mana nya ngaji. Ka mana ka Cilongok ngaji, ngorakene ngaji. Dan dibere ilham tah. Rencana ya tak ilham. Gemerintah tanggana Muhammad Ilham lain deui itu mata. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Allah dek mere mah Allah dek mere lain deui. Ye urang mamana ngarahajinya. Ngarahaji. Kok ngarahaji sih aya naon sih? Tek bae Allah mere ngaji sia. Ngaji aing hayang nyaho heula. Diberi ilhamna ku Allah Subhanahu wa taala kakarake ngaji sia hayangnya heula. Datang kadinya, barang datang ka dieu, "Wih, joreng loba tukang baso." Datang kadinya we heula ta ilham teh ka baso, mun lalaki mah meureunanan ka uduk, kemudian ka naon deui? Sate, naon deui? Ya, meuli samping lah, bangsa 20.000 ngahutang. Eta bae datang kadinya teh ilham teh minggu hareup di kudu kitu ya nang sata nu kos kitu teh eta nu mahal teh kos kitu teh ikeur carita zahir ieu mah keur carita zahir nang sata kos kitu teh eta nu mahal mah guruan teman nu kitu mah nu disebut ilmu guruan teh langsung Allah nu ngaguruan eta tah nu kos kitu mah hese ye. Eta aing ngaji aya di handapeun tangkal Ambon memang moal beres, nu untung ieu mah atuh tukang kopi. Ka tengah aing
tengahnya nak majelis. Nah, ieu ngaji aing di majelis ya. Keluar di majelis sia hareudang horeng. Di majelis mah aing dek di luar dicabut deui ta ilhamna tah. Dicabut deui di luar bae jak kadengi ieu. Teu gedena mah bisa ngarokok ongkoh. Ngageser. Tah, ieu mah keur carita nang saha takos kitu tah. Hese tah. Di Surabaya jelema ngahaja ngaji ka dieu teh panggilan saha nu nita. Aya deui anu ti Kalimantan ngaji, di Palembang naik pesawat, di ditu di mana ti Aceh. Naik pesawat ka dieu. Eta teh ongkos teh sabaraha, tersita waktu, tenaga dan lain sebagainya. Panggilan saha anu nita. Da digenggeureukeun ye geus moal bisa lamun enggeus ku Allah dibere ilham. Ieu mun hayang nyaho ilham teh kos kitu. Wali teh dibere ilham ngan lain kos kitu ieu mah bercarita. Ke sia wali deui. Datang ka dieu. Tapi nu teu dibere ilham mah ku Gusti Allah, deukeut jeung pengajian. Endahan ngomong kieu, ya rarauh ngararaji. Nanaonan cek urang mengarugi-rugi. Encan ongkos, encan capek. Ih, jauh ti Serang, ti Pandeglang, ti Merak ngararaji ka dieu nanaonan, nya nama endahan leuleuh TV we, remote-na diganti-ganti, trengkong, trengtrong, net. Gitu deui. Eta teh urang mah ngomong, ih teu budak deket-deket teu ngaji kaliwatan ge henteu ngaji teu bisa dikitu-kitu rahasia Allah. Deui keur carita ilham teh hese mahal jasa takos kitu mah mahal teh. Aya nu geus ngaji, barang di ngaji, oh jangan sebab kembali kana kesucian. Ngeunaheun, beuki ngeunaheun istiqomah lah ngaji. Aya nu kieu, sial da kiai nyinggungan aing bae. Goblok da kiai, enggak saya moal ngaji-ngaji dicabut deui berarti ilham rahasia Allah tah kos kitu. Eta mahal teh kos kitu rahasia Allah tah kos kitu tah. Tapi teu bisa tah mah ku urang langsung Allah. Tah, kuari aya ilmu anu melalui akal digunakeun ku akal bae. Mana rukun wudu cak buru aya genep kahiji beungeut dua leungeun dan selanjutnya karti urang penerimaan akal urang jeung pikiran urang normal nyangkutlah di jero hate dipraktekkeun ku urang ketika praktek urang ge dek akal urang langsung ye akal urang teh gerak genep karasi hade ngan teu ngomong akal mun diomongkeun teh kos kitu sehingga ada genep karah untuk kudu begitu kesia di kitu-kitu deh genep karah lain taud genep karah ieu mun ditarjamahkeun hasil ngaji urang akal urang ngomong beres kala wudu sesuai jeung ilmu urang nu meunang ti akal urang ku urang dipake eta teh ilmu syariat ngaran. Terus saya unggal poe teng aja guari orang salat rukunna 13 nya ada salah ya jadi nangtung mun teu bisa nangtung diuk mun teu bisa diuk ngedeng ngigir mun teu bisa ngigir ngedeng nang karak mun teu bisa nang karak isyarah ku mata mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya digerakkeun akal urang main akal urang eta mah sesuai jeung ilmuna. Makin luhur ngaji ilmu syariatna, makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna. Makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna. Eta mah kaharti kabege meunang akal. Urang kuari. Tak ngaji Quran bisa, baca sholawat bisa, tahajud geus aya meunang ti guru duha aya, salat hajat aya, berbagai babacaan-babacaan aya. Kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeting sholli sunat tahajudi Allahu akbar beres 2 rakaat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang salam Allahu akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang beres maca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sakahayang beres dur subuh salat subuh manta subuh maca Quran deui
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tamat aingnya. Allazi waswisu fi sudur. Tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas. Hebat jasa tak budak dah. Atuh geus hebat jasa. Tadi penting tas tahajud alif lam mim, tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas. Tamat berarti luar biasa. Cepet-cepet, Mbak. Ataupun lengkah-lengkah. Yes, hadir salat zuhur, usolli sunatan zuhri, usolli sunatan qabla zuhri, Allahu akbar. Terus salat zuhur asar gitu kan nih, terus rutin sesuai jeung ilmu syara. Aju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga eta teh masih keneh tinarakal. Kana naon sama ilmu kos kitu mah. Nanaonan. Sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir. Kadeuleu ku batur. Maca Quran kadeuleu ku batur, tahajud kadeuleu ku batur. Malah mangudangkeun, udang-udang tahajud barengan aing sia, tuturkeun aing. Beuki takabur bae. Jerona teu beres. Bae, duha sia tuturkeun aing. Yo aing kiai sia. Awas ya mun nyebut kiai ditampilin sia ku aing. Tahun hareup aing ye naik mama. Nama awas ya mun nyebut mama ditampilin sia ku aing. Tahun hareup aing abuya. Begitu kabur. Ta eta ilmu zahir mah kos kitu. Nu mentak bulan ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya. Eta kicituan teh bagus. Syariat bagus. Tetapi cek di dia wala takulah ya anjen mimman tayasat sudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaan teh ibadah dedersan teh ngaji Quran, salat zahir, panon gitu ngaranna sedekah zahir, ceramah zahir dan lain sebagainya. Ulah bunga ku kitu. Lamun senang kos kitu bahaya. Eta mah sakadar akal bihayesus taqallat aqluhu wa sanaparot. Eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru. Guru syariat geus beres taleng eueuh deui eta mah kos kitu. Ya, eta mah ibadah TK eta mah kos kitu. Desa etik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka. Mentak cak urang lembur hade naing teh jadi kiai. Atuh kiai bae sing jarungkel atuh komo sia tolong. Komo tukang caramah mah. Geus we pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit. Dulur sing hade kudu tahajud pugunya na di jalan keneh dikira tahajudna. Hararese jasa pokona teh anu ku urang kapanggih di Mi'raj ya pangheula-heulana non kitu ngaranna pangbahaya bae jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP jang meuli RP itu kok kitu ngeri urang ngeri teh kos kitu ya Allah ya Rabbi. Atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tanganna kos Haji Fendi mun teu diciumnya nu marah ieu batu panaing kiai itu bareres aya neraka teh neraka nu kos kitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariat mah nu sing jarungkel ka neraka aju asa teu bareres bae teh kumaha atuh nu mana nu bener ieu mah pandek mensucikan diri ndek tasawuf jadi ngareken ku ahli tasawuf kos kitu teh nanaonan atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus kos kitu teh tah salatna kiai nu make sunah atuh leuwih bagus tibatan muridna nu teu make sunah cak zahir urusan batin diserahkeun ka Gusti Allah syariat mah kitu bae di dalam urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti dia bisa na sakitu. Tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui thariqah, nanaonan nu kos kitu. Sampah.
sampah pinarakeun atuh kitu bae. Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku ria, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu ria? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu ria, hampir panggede-gedena ria kiai. Panggede-gedena nu hayang kalem kiai we pokona mah geus. Aja teu menang sambarangan sensitif kiai mah sakumaha budak parawan. Teu ditanya we, aduh budak goblok jasa. Ka kiai teu nanya. Teu ngomong hate. Kapanggih jeung jelema. Henteu punten, henteu kitu bae ge. Aduh, teu budak. Kapanggih aing kot teu punten. Ketika punten deui. Punten kiai. Tuh, ka kiai mah kitu. Aduh bener-benerna. Nek kira benerna tak kiai, teu dipuntenan nya ngomong jero hatena, dipuntenan ngomong. Lamun batin teu diurusan salilana kitu bae. Salilana kitu bae. Sok ditanya, ku ditanyana asa aing. Oh, atuh kiai. Oh. Kun ka kiai teu nanya bahaya kawalat sia. Kiai. Ketika teu ditanya, sial teu budak teu nanya ka aing, teu kadeuleu tanaon matana aing pan aing teh abuya. Eueuh benerna. Eueuh benerna. Kasalaman ka kiai. Dek teh cium tangan tolol tuh budak. Ka kiai teh cium tangan. Kadanaan ku nyium suku. Jadi kiai alamatan Firaun. Ya Allah lagu. Ketikanya nasa salaman deh dicium tanganna. Oh, atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndek kira bener na ieu kiai, tak ieu keur carita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus kiai teh tapi bahayana gede jasa kiai mah. Ditanya, ku ditanyana batin asa bangga. Teu ditanya, ku teu ditanyana batin asa dihinakeun. Oh benerna. Nu matak kiai jeung tukang main gapleh hebatan tukang main gapleh. Iya tuh bener aja cek Imam Ghazali, cek Abdul Qadir. Lamun aya kiai teu eureun-eureun di jero hatena kos kitu, aing mah bandingan berhadapan jeung jelema tukang judi. Tuh, cek aja adang maningaing atuh jeung kiai mah. Oh, sarwana teh kos kitu buru. Oh, nu bener lah. Oh, nu bener ieu teh tah. Ieu maksudna dek bener hate teh kitu-kitu heula, diacak-acak heula. Supaya naon dia sadar napan ieu urang teu sadar. Urang teh ieu teu sadar ieu. Kumaha teu sadarna? Ieu keur ngaji, pikiran lain keur ngaji. Lantaran tadi aya SMS. Aya SMS ieu teh jahe. Keur nungguan di pengkolan. Sial kiai angel jasa ngajina. Ye atuh sial ka aing atuh sia bae keluar. Teh keur carita batin. Kieu neuk gaji torikoh teh apa kieu kabeh ge? Acak-acak heula. Tatanan nu geus rapi cak zahir acak-acak. Supaya engke dibentukeun, urang deuk ngabentuk we bolu kacangna, tutuan sia. Aju kuanan anu kitu ngaranna teh anu deuk diadonan naon ngaranna? Teriguna adonan, hijikeun, rek ngabentuk makalna. Lamun teu diadonan kacang hijian, tariguna teu ditapi heula. Begitu tak jadi kue. Waduh isi kuat kue buatan saha ya kos kieu amat ieu. Teu beres, batak aduk-aduk heula, acak-acak heula. Urang salat teh emang urang mah teu sadar. Salat urang teh cek Abdul Qadir mah edan. Kumaha emang edan? Atuh urang keur salat teu inget urang keur salat. Tuh bener jadi aja emang kitu bae. Teu inget urang keur salat. Urang teh teu inget urang dibawa ngalayang ka moal meureun sesuai jeung karesep hate urang. Jadi hati urang teh boga karesep setan ngancik dirinya trek mulai begitu salat Allahu Akbar kuruna maka bayang maha agung Allah maha agung keagungan Allah teh nyieun langit serta eusina bumi serta eusina saha nu bisa nyieun modal kos kitu ngageter hate teh zikrullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kuduna mah ngageter lantaran urang keur baharep-harep jeung nu agung tapi pan urang henteu Allahu Akbar lamun nyon nu rada koneng teh nu beureum teu kurang bagus
Anu nu beureum rada beureum kolot asana bagus. Tadi beureum kolot. Tapi eta kunaon oberkoannya mieu teh. Ih, kunaon kos kitu nya teh lah. Atuh maning pario bae. Pario mah bagus. Yo, atuh mendingan ulah pario mendingan Kawasaki. Kawasaki. Imam mah ditu geus Allah. Ngilu nya Allahu Akbar. Pas Kawasaki Allahu Akbar. Eta salat naon tak pas kitu teh eta. Eta teh ustad jeung kiai atuh komo santrina. Atuh komo santrina aja ustad ge kos kitu. Allahu Akbar. Ieu geus kebel motor bae ganti kudu ka apaan saya. Apaan sanu kuari mah belkona bagus. Aya kaluhuran bagus eta sebenarnya. Warna hideung apa putih di putih waktu itu bagus ini hideung. Ya tuh mending ngetren kuari mah warna putih. Lah warna mah babari yang penting mah duitnya ya masih kena kurang sabar duit kurang 15 juta atuh 10 juta atuh lain kurang teboga. Nah eta kitu bae salatnya nah eta teh sadar tapi kan lamun urang salat nu sadar mah Allahu Akbar mata ceuli irung sungut hate leungeun kabeh kabahasa Allahu Akbar sadar ieu teh aing teh keur nangtung sadar Allahu Akbar kabir kumpulkeun mata ceuli irung leungeun kabeh kabahasa hate urang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah terus berarti orang sadar urang teh keur maca eta. Urang mah teu sadar tak ieu hayang nyadarkeun bahwa urang keur kitu eta jasa. Lain teh nyaho atuh ustad jeung kiai mah jangan raho, tapi praktekna hese. Kunaon eta? Eta teh teu bisa dipaksakeun. Eta mah ngageser sorangan husu mah. Sakumaha ilham tadi? Pep. Di mana kudu sejak ninggalkeun dunia. Mulai karesep urang ditinggalkeun kahayang urang rada ditinggalkeun saetik cek urang teh aja dunia mah dikukumpulkeun ge bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahaan teh naon henteu moal aya tuh sia dek aya di mana ulah hayang ganti apaan sa mun deuk inova bae lebih parah sama kia tolol teman. Tinggalkan setik akhrij hubbad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Lamun urang yang cinta ka Allah, numun geus cinta ka Allah bakal khusyuk. Konsepna kudu ditinggalkeun cinta dunia. Setik teu bisa sakaligus. Mulai kurang setik pakaian disederhanakeun kendaraan disederhanakeun kabeli ya kendaraan nu mahal ngan lah disederhanakeun aing lamun meuli Innova kabeli lah apaan sabae tapi sing ikhlas ulah kieu geus beli apaan sa kaduhung aing padahal mah duit aya atuh kunaon meuli apaan sa ditumpakanna gegerdegan teu ngeunah jeung lompatna kurang kenceng Innova mah rada bagus bae. Kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung atuh tah mah. Lain sadar tah mah. Bawa pohara jasa tah mah. Nah justru ieu lah ieu. Neuk ngeuweuhkeun resep kana dunia. Hese urang lamun sosoranganan. Maka nurunkeunlah guru tah ayana guru mursyid teh kos kitu. Lain sakadar zikir mah bisa baca kusia sapenting saanu gampangeun. Komo baca 40 poe, komo baca sabulan enteng tah mah. Tapi nu ngabimbing urang supaya urang ulah resep ka dunya tak eta tah jelema eta nu hese ge tah. Tatorekat teh neangan guru mursyid nu hese. Aya ge pagulituk haji mursyid. Tah ieu guru mursyid nu ngabimbing. Anu sia eta teh geus asal dituduhkeun ku nyana engke ge leuleus. Nurut urang nu mantak lamun ka guru mursyid teu nurut atuh moal jadi kudu nurut bae si anu geus ke ujung-ujungna nyana nyahoeun cara naklukkeun nafsuna si eta mah kudu kitu
tak etalah guru mursyid nu kitu nu hese teh. Tah urang lamun bunga ku dederesan urang maca Quran aing saminggu sakali tamat aju bunga. Tertipu tamokos. Urang bisa salat sapeting 100 rakaat atau 10 rakaat tahajud, bunga tertipu tamokos kitu mah. Urang bisa salat dan puasa terus bete eureun-eureun, urang teh tertipu tamokos kitu mah. Lain kitu tama urusanana sakadar akal. Ke nu istimewa mah ibadah di luar akal. Emang kitu aya. Ye. Diteruskan ku Ibnul Faridi, cek Ibnul Faridi cenah ka dieuna mana tadi teh fasama waro anakli. Di dinya aya ilmun yaduku anu ngetrokan an madariki goyatil ukuli salimah satu kangen akal urang bisa pindah warima ibadah teh geus lain ukuran akal deui ieu mah ukuranana ukuran makrifat ka Gusti Allah tah di dinya lah bakal manggihkan ngeunahan lamun urang ngagunakeun akal capek ibadah ka Gusti Allah teh capek luar biasa bisa urang 100 rakaat capek bisa 10 rakaat capek tata ibadah kos gitu urang hayang maca Quran tamat seminggu kadang-kadang 3 poe tamat capek sama kos gitu mah ieu jak ukuran jelema anu geus wauh ka Allah eueuh nanaonan tapi urang anu can wauh ka Allah hayu bae terus ke eureun deui sia lah cek kiai ge eueuh nanaonan yang moal maca Quran ye tolong atuh ieu mah keur carita deuk ngabebenah ieu mah heulanan. Aduh, kayak oyak-oyakan di atas yang mal tahajud, aing mah capek. Gila untuk memperbaiki, gak geserkeun diri orang, beki bagus. Disatukangan eta teh horenganan aya ilmu anu bisa ngetrok ngabukakeun tina manggihan goyah ukulis salimah. Kumaha? Sok geura tampa ku anjeun ilmu ti kaula kula nu jadi guruna wa akhaltahu cokot ku maneh ani ti kaula kula jadi guruna wa nafsi diri kura makanat mumadatan min atain dipersilakeun untuk memberikan lantaran kula geus ngarasakeun lamun jelema geus boga rasa kakarek meunang ngaijazahkeun lamun can boga rasa ulah wani-wani di torekat mah asar jelema ngaijazahkeun zikir torekat nyanana encan usul ilallah can boga rasa belah can boga rasa sasar kajen kumaha ge nu mantap kuari ambualaya toriko sasar lain sasar torekatna tapi dirina wani ngaijazahkeun can boga rasa ndeu kumaha atuh ngabebener batur ulah wakal batur sorangan bae heula mun nya norekatna ayo geura datangkeun ke lamun geus kapanggih we jangeuna horenganan tah kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah-goyah ukulis salimah tanpa make akal kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleu hakikatna eta tangkal bakal kadeuleu eta hakikatna daun bakal kadeuleu eta hakikatna benda bakal kadeuleu eta hakikatna jelema nu mantap ka jelema teh nyahoeun nya geus jatan ka goyah ukulis salimah tanpa make akal tek kapanggih jeung jelema hayang kawin ya budak hayang kawin kapanggih deui jeung jelema hayang nyandung kapanggih deui jeung jelema hayang ai kawin jeung nyandung aya ngan bobogaan geus teu mampu geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus geus kajahoan teh eta teh ilmu nu kos kitu nu hese eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusu teh nikmat ge seueuh deui pangeunah-ngeunah khusu dibandingkeun jeung sorga masih kene ngeunahan khusu
Sorga diceritakan ayah bidadari, sorga diceritakan ayah bubuahan, sorga diceritakan keagrengan. Itu mah benda, nukos gitu mah benda. Paling-paling ge, kurang didahar, ojang ngeunah, kurang diinum, ojang ngeunah, kurang didele awewe, ditumpakan, ojang ngeunah. Tapi iya mah ma'rifatullah mah, leuwih ngeunah tibatan eta. Geus bae pokona lantaran jeung Allah na. Di sorga eta bisa karasa keur di dunia kene, encan ke akhirat di dunia kene geus karasa kenikmatan sorga. Dicaritakeun ieu jeung Allah kapanggih jaga di sorga cak wali atuh teu kudu di sorga jaing mah kuari kapanggih. Jaing mah kapanggih jeung Allah. Kumaha kapanggih jeung Allah teh? Eta mah rahasia aing. Sia mah teu jauh jaing mah unggal salat kapanggih jeung Allah. Nu mantak aing mah di luar salat ge jaga kapanggih jeung Allah. Salat wali mah lain salat nu 5 waktu, per detik, per menit salat bae. Lantaran kapanggih jeung nu nitah salat. Tah, geus hese tah mah ngomongna geus kos kitu mah geus hese, geus ngaco geus ngomongna tah. Tah eta teh ya waro'an nakli. Nah, disaburieun eta, disatukangeun eta aya goyatul uqulis salimah. Naon arif billah. Iyalah nu disebut makrifat khosoh. Halatun iza wa salat abdu sumya arifan billah. Hiji tingkah nu geus bisa mana datang kadinya disebut arif billah. Saha pijeleumana aya ngan nyanana ge teu nembong-nembong. Lantaran namun nyana lembongkeun kawalian batal kawalianana. Kawalian mah teu meunang ditembong-tembong. Nu mantak kurang didelege ku ari kiai tilok nembongkeun kawalian emang lain wali ieu. Teu meunang. Nembongkeun karomahna ge termasuk batal. Nembongkeun karomah teh batal lamun lain keur kadesak. Mun keur kadesak kakarak dibere ku Allah tage ilham. Pokos Syekh Abdul Qadir ketika manehanana didatangan ku hiji jelema sanggeus didatangan teu percaya kana kawalianana seribaya teu naon teu percaya memantak naon deuk percaya deuk henteu tapi cateuna teh kula mah datang ka dieu justru hayang nyaho bahwa bener apa wali teman deuk percaya deuk henteu teu naon terus didesak henteu kula baca jauh-jauh ka dieu hayang nyaho coba iya bener apa henteu wali coba supaya kula iya percaya anjeun wali teh kudu cek Syekh Abdul Qadir urusan percaya henteu mah tah kumaha anjeun bae jeung Allah mun ku Allah dibere percaya teu percaya mun ku Allah teu dibere percaya teu henteu bae lain kitu cekna ieu ku saheng amat ka kutuban ente coba hayang nyawa ka dieu ditempelkeun leungeunna set ka leungeun Syekh Abdul Qadir dele aya naon dirinya Baitullah cak jana teh poharaman sia hayang ka Baitullah ngalengkah gere kadinya ngalengkah nya kadinya tek jelema mah aya di dieu tapi rasana mah di Baitullah terus nya kadinya terus tawaf segala naon kebal paneta lalakon tah segala tawaf segala nginum zam-zam segala salat segala naon meuli korma segala geus beres kagara cek yana balik deui ka lawang eta balik deui tek bae nyanana di dinya kene cek yana ai kula tadi jalan mana geus sia deuk percaya da henteu balik sia ka ditu kakarak nya di sujud ka Gusti Allah percaya maneh teh kutubul aulia tah eta kos kitu tah dileungeun tapi bisa nyebrang ka ditu kumaha coba nyanana di dinya bae teh ke mana-mana tuh eta teh karomah samodal kos kitu Masya Allah luar biasa lumatak besi aya Haji Pudoli kakalayangan sih ade ya deh ya Allah ngizwal kaharti karomah teh eta didesek jadi ketika urgen terdesak maka ditinggalikeun kakaraknya nah hayang menta deui tuan cek nya teh kula hayang ka Mekah deui eta maka ditu sia cek Abdul Qadir henteu hayang lewat leungeun tuan atuh sia mau modal ka ditu henteu kula mah hayang ulah modal ka henteu bisa cek Abdul Qadir teu bisa tah mah lantaran kula ge dititah bae ku Gusti Allah anjeun supaya percaya henteu kula cenah rindu jasa hayang ka dieu mun rindu hayang kos kitu lain kudu neuleuh di dieu maneh bae ku ari mah ka gunung ke dibere modal daek henteu wari mah ibadah ku kula rek dididik dasarnya nana endek ti waliun meureun
daek Gusti tan maneh mah usaha dek ditinggalkeun usaha abdi moal hop moal Gusti lan moal tuan lantaran abdi mah resepan keneh neuleuleungeun dibandingkeun jeung neuleuh harta tuh geus beda kageser dibere neuleuleungeun teh leungeun kieu aya Baitullah ai Haji Hamid jeung sok mah lain dale di kuku tah bareng tek di dale di kuku wih teh mah ja awewe aduh Gusti Allah mantap loba nu nurutan dukun tek dilele tuh cai dilele tuh nu malingna tuh ada lagu sia eta nu malingna ji eta mah kakakku lah atuh eta tungtung nama balik ka imah mau golok we kakak dikieu-kieu dukun mah tolol jurig teh mah teu bisa gitu ilmu karomah mah teu bisa dipermainkan batal lamun dipermainkan waya getihan bae waya kena golok bae waya apes bae katembak pae tiloknya nama eta mah ketika nyana dibere maziah teh ku Allah henteu ngahaja geus Syekh Nawawi di Jakarta ketika ribut masalah kitu kiblat kakarak urgen bener cek Syekh Nawawi kitu gendong ka tembok deuleu tuh aya naon ji coba teu Baitullah oh ya masjid kurang ka dieu orang saeutik jadi di kitu gendong tuh aya di Surabaya mah dikorek-korek coba jangan aya peso dikorek-korek tuh mbah bolong korek tek bae coba dulu atuh coba itu Allah itu mah coba orang ge di imah korek coba ge cacing muka luar urang mah karawat mas gitu nah ieu ilmu nu mahal ilmu sakadar salat zahir maca Quran zahir dan lain sebagainya zahir tertipu tama cek ahli hakikat ketika jelema lulusuri melalui tarekat datang ke ilmu hakikat didinya lah ayam madarik aya enggon nemu nyampe kana goyatil uqul salimah kuari mah salat geus lain make akal deui kuari mah wudu geus lain make akal deui kuari mah geus aya dina hakikat wudu hakikat salat hakikat kumaha atuh teh mah kudu ahli hakikat zahirna mah biasa bae nu mantak aya kudu ku nyere bae tek geus aya nu ku ieu bae set dia yes. Eta mah kumaha nyana bae lantaran nyana mah teu keur wudu ge geus jeung Allah. Aju tinggal urang ye meunang nuturkeun eta teu meunang. Ketika wudu na nyana kos kitu urang teu meunang ngamakmum sebab urang mah kakarak datang ka syariat. Teu bisa ulah sailu-iluna lamun sailu-iluna kos urang Arab. Urang Arab dahar di Indonesia dibere iwung. Barang dahar teh jak urang Arab apa ini? Ini adalah pohon bambu. Enak ya. Geus bae cek nyana teh aing balik pokona neuk mawa aing awi cek nyana. Barang bener bae saminggu deui balik nyana digodot ku nyana awi. Awi nu panggedena nya dipasak ku aing di itu di Arab dibawa tangkal awi ka ditu bebeja ka pamajikanna pasak. Pasak bagaimana tuh di Indonesia ge ngeunah. Saturut-turutna pugu di dieu mah iwung. Aing nyana mawa awi nu kolot. Datang ka kiamat tujuanana. Teh saturut-turut watak ibadah teh ulang saturut-turut ge lantaran lamun saturut-turut teh nyahoeun pugu di dieu mah iwung di ditu mah atuh awi satu pamajikanna terus bae datang ka pugu ya kareng beak tuan jadi teu empuk-empuk teu bisa sia mah di Indonesia ge ya sipu eta saturut-turut teh kos kitu sing hade urang ge lamun aya kiai luhur air teh karti nama ulah bae lanan besi saturut-turutna lamun enggeus lain syariat mun nyana nyaritakeun bab syariat mah tuturkeun bae lamun eta mah nu kos kitu mah tingkah ieu lamun babna bab syariat kakarak tuturkeun lamun tingkah mah tingkah nyana ge teu ngomong ieu kira-kira bakwa batul noel ih ja heueuh kakarak nyana ge cicing oh berarti lepas aing ieu oh jadi ulah bunga ku sebab urang salat masa lain ukuran urang seperti ngaji ieu kaganggu urang kaganggu orang aing salat aing naon aing moal salat bisa kitu kan kaganggu ieu kan mentek teu meunang tarik teuing nyaritakeun tasawuf nyaritakeun tarekat lain jeung ahlina teu meunang mentek sakieu ge geus lain laga padahal mah ieu lamun diteruskeun bahaya caritaan ieu lamun diteruskeun bahaya ieu teu meunang geus datang ka dieu bae lantaran lamun tek dicaritakeun sesuai jeung hikamna oleng otak urang
oleng wah geus asana di imah ge kieu beta cicing aduh banyak lantas bae nu gede tak pamajikan ka pan bareng balik ti Cilongok kiamat si mah teu nyaho kunaon itu ibadah anu hebat mah aing hakikat teu kudu salat orenganeun jadi kieu ieu tah eta teh bakal kos kitu lamun diteruskeun teh bakal kos kitu bakal ngan teu meunang ku sakieu ge kakarak bag-bagana doang urang geus waduh ngan urang geus carasakeun berarti sadar salat aing teh horeng salat lalagaan sadar ku sakitu bae berarti jang menempuh oh memperbaiki salat kumaha atuh ye memperbaiki atuh ayeuna mah ibadah anu hebat mah teu kudu maca Quran ngaduk-duk bae teu kudu jangan teu kudu ngaduk-duk bae waliullah teh tilok aya nu maca Quran ngaduk-duk bae tilok nya malah carang maca Quran wali mah pas urang mah gitu nya nama sayat tapi ngerenyet ka hate mun diteruskeun pae lantaran ieu kabayang jasa hakikatna atuh lamun datang ka hakikat moal bisa terus qul huwallahu ahad kul ucapkeun ku anjeun huwa Allah ahad Allah teh hiji dina zatna hiji dina apalna hiji dina sifatna hiji kabayang apal Allah teh ya tapak pagawean Allah aya langit aya bumi tapak pagawean Allah teh aya laut aya gunung tapak pagawean Allah teh aya manusia di antara tapak pagawean teh aing berarti aing teh ieu teh tapak pagawean Allah geus nyanding lain nyanding atuh geus karasa Allah teh ka diri urang moal terus tah qul huwallahu ahad moal terus mantap bisi aya imam henteu terus pohon tah mah ese jeung ahli hakikat mah kos kitulah tak teu meunang hikam dijelas-jelaskeun nu aslina moal datang ieu jelema ngucapkeun hikam bagi jelema nu encan usul moal salah kadengena aja lain deui ngutarakeun hikamna bagi jelema anu encan ngambah lain deui tetep asa henteu ngepas bae asa henteu ngepas tapi nu jelema anu geus datang ka Gusti Allah kunyana paling ge dipasi-pasi sakieu bae urang dahaga asa henteu puas ye naeknya nah asa henteu puas lantaran ngepas mencara ngepas prak jah heueuh ngeunaheun kos urang ngaji lamun pas mubtada jadi mubtada teh kudu ropa nusah dijieun mubtada teh isim zat contona zaidun teh sing hade zaidun teh contoh mubtada ai zaidun teh isim zat ge setiap isim zat sah dijieunkeun mubtada ai hukumna engke mubtada teh ropa mubtada ambil ibtida geus ropana mubtada teh ku ibtida ari ibtida teh amil manawi ai amil manawi malah tuduh bilisan lain wala bilisan jadi pas oh jah coba lamun ai jelema ngajar ilmu nahwu nu teu nyahoun kan ilmu nahwu zaidun jadi mubtada hukumna rafa cak muridna teh naon deui ai zaidun nu mantap dijieunkeun mubtada kuna sieulah lo ngomong nu pokona mah zaidun teh rafa bae mubtada geus sakitu bae sieulah sok jauh-jauh aing ngan sakitu doang cak muridna ngambang amat ye tuh ngambang bae lantaran henteu mendasar takomu ieu mah ilmu ruhani nah jadi kesimpulanana aya nu ibadah make ilmu syariat nu katampa ku akal geus digunakeunana ge sesuai jeung ilmu hasil nampa akalna mun make akal capek aya ilmu di luar akal ngaranna ilmu hakikat eta mah kudu ditata heula suluk ngaranna geus kudu boga guru carana mana heula ai intina mah geus kanyahoan tinggalkeunlah cinta dunia tinggalkeunlah kaladatan dunia engke bakal ngageser ngeunaheun ka panggih jeung Allah salila teu ngageser salila urang cinta bae ka dunia resep bae ka dunia sakikieuna bae urang dipaksakeun ge ka ditu moal bisa sebab kuncina hayang ka alam nu itu kudu ninggalkeun alam nu ieu nah kurang ke bakal dicaritakeun hiji-hijina urayan daripada Ibnu Faridi ieu mana urayanana wa idza nazalta wallahu a'lam